lamun hayang nyaho ieu foto boboh cenglim ye. Bapana Babah Congsin, nah ieu asli ti baheula aya fotona. Yang pertama nyeun golok bahasa Inggris eta. Di kampung tadi Di kampung Tarisi. Aduh, geus meninggal. pas meninggal sampai Geus meninggal. awal mulanya sugan abah apa Seukeut belum seukeut. Jadi suwaja teh jadi ngarti ngawajana. Ngarti lamun pas kieu beureumna. Lamun ke pas kieu atuh lain deui beureumna. Jadi ngarti. Nu pada kurang ditengeteun eta. Patengeteun kurang mah ini ge. Nah, ya budog menang saya nyeun tah, menang putrana Bapak Cenglim. Saya Bah Congsin tah. Nah, asli ieu mah ieu, menang putrana Bapak Cenglim. Sing hade loba tiruan ayeuna. Loba nu ngaku-ngaku menang Bapak Cenglim magahan cenah, palama lain. Da niru, loba niru ayeuna. Nomor nu asli mah saya ieu di dieu tah. Lamun anu ngaku-ngaku atuh geuleuh bae budog na kumaha. Pan menamat kudu ka Tarisi hayang nyaho mah. Pan urang hiji di Pagahan, 2 orang nyonto ke menang bapa gitu. Ya mereka sarua. Jadi kadang-kadang pola lagi bapak anu nyieunkeun ieu pola gagang ieu. Ngan hubung leungit jadi urang nyieun anyar deui itu mah pola gagangna. Menang bapa nyieun pola lagi. Kieu cenah ieu. Laju bentuk dina hulu gagangna kudu bentuk iya, naon, cangkang jengkol, gitu. Cek badugi bener, nu saumur kene jeung bapa anu aya kene ayeuna tah. Aya kene jeung umur bapa aya kene kolot gini ya. Geus bisa ke mana-mana. Bener. Bener gini. Bahasa Inggris gitu.